Coba besok gerinya gerak ruwi hiji dua gitu. Kalau sawat ya. Hiji anak teh amanah ti Gusti Allah. Titip jaga. Mata titipkeun ka saha ka Gusti Allah. Gusti titip urang kali abdi. Pernah teu bapak jeung ibu gugah tengah hungi neuteuk anak. Teu binungna keur nyusuan. Pelong ku bapak teh anak teh ku ibu tawa anak nu meujeuna teh ya. Anu beurang nangada tayang jajan ibu jeung bapak teu bawa keur meulina pan kalepasan ku nyonya ciwit budak teh pimpingna teh. Isyah. Ibu teh kabeh duit. Bapak sia teh usaha. Atuh budak jadi korban panginghat teh. Di kamagri mihakna ge kikituan budak teh. Diciwit ku indungna yang jajan teh dibere bapana teu mikir. Lain kitu saur Nabi, akrimu auladakum, mulyakeun kumane kabeh anak teh. Lain diciwit atuh teu bawa duit pak karawak budak di pangku alungkeun. Lain kitu. Ujang nyai lain teu hayang siga batur ngan bapak teh teu gaduh artos, bedoh ka jero usapan. Kitu teh ka anak. Mulyakeun ku ibu jeung bapak teh piwarang ku Nabi. Pan akrimu bil amar akrim keterapan mau jama mulyakeun ku maneh kabeh teh auladakum pirang-pirang anak maneh teh fa inna karamatal aulad sabab ibu jeung bapa mulyakeun anak teh hijabun minan nar bakal jadi benteng di neraka. Gusti sugan we anak ieu nu bisa ngabenteng abi ka neraka teh kitu. Imah anak diciwit yang jajang atuh leweh nginghak di ka magrib teh eta teh kabua sare ku budak teh pan ditempo ke indungna cik lamun indung munyah maka anak daruhluy teh hate teh buru-buru wikeun ka Allah Gusti hapunten titipan ti Gusti ieu teh geulis mun awe teh menyai bageur hampura mamah teh lain teh hayang siga batur mere ngan mamah teh teu gaduh bageur acisna cium tarangna doakeun atuh ku nyai mamah teh jeung bapak sing gampang yang rezeki jeung beli keur hidup kitu teh ka anak. Omayan teh omayan nu kitu we heulanan anak mah. Titipkeun ka Gusti. Nu gaduhna Allah. Anak rek sakola, anak rek ngaji tetep ku ibu kawan deudeuh, pandang kalawannya ku bapak. Bere duit mun boga ku bapak, teu boga nyumput bapana. Kadawak dengan bapak dicium anak teh jeung ibu. Budak ini sakola, assalamualaikum cek anak. Ibu teh nu hade mah jeung bapak boga ala ka anak, mulia ke anak pengoka garewas. Tetep cadeuk ku pengkon anak teh. Hate ka Gusti teh zikrun nikmatin wa zikrun mutiha. Ingat kana mare nikmat Allah jeung ingat kana anak teh titipan ti Allah. Gusti solehkeun anak abdi teh. Jaga lahir jeung batina. Jauhkeun gangguan setan. Raha kasih geulis sing soleh meunang ilmu nu manfaat kitu teh ka anak. Teu. Nu kitu ge geus eueuh adab teh. Mah sakola jika kitu ieu kasawas. Pak sakola jika kitu moro cenah. Budak mah moro ilmu ka sakola bapana moro bebu. Ah teu naon teh ge. Ari bisa mah yen kahadianana anu di boro begu salat henteu coba. Cek begu teh moro aing begu teh cenah. Euy begu. Ada juga kan hargaan teh anak teh mulyakeun teh anak teh. Keur sare teu geugeut pandangnya ku bapa jeung ku ibu duaan. Sakali ewang atawa titipkeun ka Allah nu gaduhna. Gusti titipan ti Gusti teh masyaallah anjeun teh ari beurang mah pibanguseun euy maneh. Minta duit wae itu ieu wae ayo wae nah da keur sare menempo anakna beda tuh. Teh petasan teh kita hanggeusana mah. Dikeun bae da budak mah bakat buah ge hasil murah kene mah wajar. Nya teu Pak. Aya tahapanna. Keur bae budak kana ieu budak ngan kawat mah dipiraku we ngan ting budak saha eta teh. Ya kolot na beureunnya. Ceklan tanya kalau lompatan gila si kucing
Tahu? Titipkan ke Allah zikrun nikmatin wa zikrun mu'tiha. Dah ingat ke Allah mengenai itu. Dua anak teh nikmatun minallah. Boga anak teh nikmat pisaha ti Gusti Allah. Ibu jeung bapak rumah tangga nikmat teh gaduh urang kali. Beuh. Gusti nu Maha Suci. Bapakna tukang kasawah, tukang maju, tukang ngarit inungna, tukang ngaramet. Capek gawe diisuk nepi ka sore. Banget we nya teu balik-balik beureuh. Ketol. Balik digawe luput-luput kesang, moglokot ku leutak. Pacul dipanggul. Endong disoret, dudukui butut keneh, ngajingjing belut. Deuh. Sampak teh anak anu mejeuna capek tangga nyarita. Dah. Anak apa uwi anak uut apa uwi aut apa uwi deta kacapet teh leungit sok paju sok enok kadawak budak di bangku pan ditimang-timang anak raja ku tukang maju apa lagi leungit kacapek ilang ka susah ku anak gampang bebena tuh cik bapak jeung abi nanya sim kuring nyaah ka anaknya ka bojo. Aduh. Cik bapak nyaba tebi wae si akang tebi ke Tangerang dambalna pangin jeung anak pantaran di bumi da inget ke anak ka imah tuh. Komo ningali budak pantaran budak urang nu di imah hek lewe hayang jajan pan wani mere. Terus deh Pak. Kitu teh bapak, lamun teu kitu omean biraku anggot teh. Sim kuring sok kitu. Nyaba liar kemana ningali budak pantaran di bumi langsung nyerapat ke anak Gusti. Cik bapak angkat nyaba ningali awewe siga pemajikan. Ingat teh pemajikan? Seuti. Dede jeung nyaan kanyang ti Gusti PHP-keun bunga boga anak teh bunga. Saetikeun rumah tangga ge teu anggeus teu boga anak. Kurang kumaha duit loba usaha maju sawah lega mobil boga ngan eueuh anak da angeusan tuh alasan tidak punya keturunan. Lamun batur masuk ngalagu geuning 10 tahun hidup tapi dah hayang getekan teu wani malahan salakina jangan duka sedih mohon gitu kan sebagai seorang tanpa seorang belahan jiwa dan nyaho baregi begitu tuh sim kuring hayangan teu wani we era ajengan eken bae teh mada contoh teu di rumah tangga mang tahun-tahun rusak teh boga anak leungit kabagjan pada teu boga anak kurang tapi teu saeutik teh rumah tangga loba anak teh dan kami saanakan loba gitu we nikmat pamengkeut rumah tangga pan anak teu saeutikkeun salaki jeung pamajikan dar pasea mun eueuh anak paribasa terus coba mun eueuh anak teuing kumaha pokna teh tek anak teh loba 7 coba di pasea wae teh kumaha teh di depan otak mah teh mun eueuh anak rek papisah salaki jeung pamajikan boga anak kapan teh tulus der pas ya ditah balik ka began enang balik cek itu nyai sa ke samilu ka mama mane ka mama mane ka mama aing atuh milu teh nurek papegat ge boga anak mah teu tulus bahkan teu saeutikkeun geus papisah rumah tangga aya anak hiji deui eta kanya ti Allah anak rek samen
ibu teh papisah jeung keroge teh ya boga anak hiji dan ora keneh pisah ting kunaon teh apal teh budak terek saman pannya kedeung deui geus riweuh kolot teh kamari lebaran saman agama saman SD kasih di sekolah dan setoran ripuh kana cek inungna dawuh teh ya ujang atawa nyai jika apa maneh ka ditu lamun inungna di dieu meureun itu naon meureun teh Cibiyi itu meureun tuh di Cicukang kelak bapana teh da ing janten boga duit ka bapana ka tuji jeung beli sepatu jeung beli buku beli baju sekalian ada budak teh ngawaro da geus nyaho bapana itu mah di dieu jadi ka ditu ke bapana dek naon sama nih ka dieu da kitu kalau tehnya tapi orang mama naon parek saman bae teh dek naon ka dieu manawi teh gaduh artos teu naon ari papa teu ngarti itu bade kalau teh parek saman tapi teh sing ngarti kalau heuji kitu tah ieu keun beli sepatu ieu keun beli baju ieu jajanna song ka budak nu ngarti teh nuhun bapana pan teu karasa ari inung maneh cager kitu tah cager bejakeun cik papa salam gitu mulai tapi kan kana teh mah aya salam ti bapa bener sih teh balik deui ka tu jawab salam balik deui atuh datang ka dieu mantanna teh pokna teh api-api nganyam samak neutekan bari motongan teh api-api nganyang ka anak ngadeukeutan minta apa lu gitu dari hiji deui pan tuh nikmat ti saha ti Gusti Allah anak teh nikmat cik bapa jeung ibu normal gaduh murang kali bisa ngaji heula anak nikmat teu udah ngeunah tuh bapa keur di sawah keur di kebon tong anak incu atunya komo anak beuneu ari bapa ka anak jeung ka ijunya ka mana nya kabeh di kudu kitu eta keur di sawah di kebon ngadenge anak adan tuh kugunaheun Allahu akbar Allahu akbar inget urang teh adan daekeun reuma aja panon teh nu daekeun mah nu hare-hare ke anakna nikmat Gusti nuhun aduh murang kali nikmat boga anak hiji amanah ti Allah urang encengkeun meh tere enak kadua nikmat ti Gusti kusab nikmat sok sing syukur ka Allah kumaha syukurna dzikrun nikmati wa dzikrun mu'tiha sing ingat ka nikmat jeung ingat ka nu bere nikmat teh Gusti Allah nikmat ti Allah katilu a na amanah ena nikmat nu katilu kade a na ancaman ti Allah terus ngerti inung bapana ngerti bapana aja nggak anak jadi bajingan leungit harga diri inung bapak ku anak kade matak saur Gusti dina Quran Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun dan ngadenge Quran teu make lagu mah hare-hare ceritanya jadi make lagu Bismillahirrahmanirrahim nah tadi mah henteu bismillah sarua tengunahun itu ngomong ikan bae ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum
Jawa dikorikeun teh kira pan jam 11 ya geus. Punten anu sakitu Allahu alam Allah uninga bukan mah. Dipiwarang da ngos Quran teh. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Giningan saur Nabi kumaneh kabeh Quran teh ku sora maneh. Sora maneh mah sora batur. Suta Muammar moal bisa nu urang we moal. Sora urang we. Nur be kenor nyarebek eta we pake. Allahu alam. Ya ayyuhalladzina amanu hey jami-jami nu ariman tete panggero ti saha ti Gusti Allah aya huruf nida aya munada aya munadin panggerona iya munadana nu digerona ngagerona Gusti Allah digerona anu iman lamun digero pasti sok aya hiji parentah dua larangan tilu ancaman pangbubungah ge aya Allah ngagero ka saha kanu iman sing bingah ibu jeung bapak lamun masih kene digero ku Allah ciri naon ciri dihargaan ku saha ku Allah tak kurang iman ka Allah digero ku Allah nu teu iman mah teu digero ciri jama dihargaan digero persis di dieu si akang ngayakeun syukuran hajat rek tatanggana komo saderekna teu diolan cik sedihargaan teu dan nu hade mah manusia mah ku bahasa ngondang ciri dihargaan urang dionang ku batur ayeuna ku Allah dionang digero berarti dihargaan saur Gusti panyarek latul hikum amwalukum kade ulah ngahalangan ka maneh kabeh naon amwalukum pirang-pirang harta maneh kabeh wala auladukum jeung ulah ngahalangan ka maneh kabeh teh pirang-pirang anak maneh kabeh tia naon cenah azikrillahi tina zikir ka Gusti Allah kade ancaman ti Allah anak teh tak du ibu anak mah nya kusabab ancaman bisi inggis teh sing hari waspada didik anak sing leres nu utami dina agama tilu pun guru amatan ka simkuring keur di simkuring jeung keur anak keluarga hiji nitip mun boga anak teh didik heula sangkan ulah wani ninggalkeun salat fardu mata dina piki kewajiban menjadi indung jeung bapa ala sabilil kifayati nantepan fardu kifayah naon cenah didik anak teh di mana umur 7 tahun teh kana salat waukeun jeung salat prakna salat jampena salat mun jampe teh mah gerakana salat didik teh kewajiban saha indung jeung bapa dina Quran dawuh Gusti wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha saur Gusti parentah ahli anjeun teh kalawan migawe salat anak salat 7 tahun didik ku ibu jeung ku bapa teu ngawaro 10 tahun tapi umurna saur Nabi 4000 teungeul wajib hukumna bapa jeung ibu kantos teu neungeul ka anak peda anak teu salat da dosa teh katempo anak teu salat jangan kali naon Pak ku bapa maneh can katempo salat tadi tika ayeuna tadi lohor teu katanya asar sumawana eda ngesek maghrib salat teu maneh henteu Pak deui tambah udak teh kitu udak ena manehnya robot tungkul tambah kolot teh geus kajak belut teu Pak nah ambung we ka mana maneh ulin main FF wis FF jeung batuan mah baret urang teh salat ambung we yang kewajiban ti Allah palangkung nabina bapa lamun anjeun teu salat umur geus 10 tahun ujang rek diteungeul ku bapa ayeuna cik bapa nanya maning diteungeul maning salat kumaha cek dak beregong teungeul lewat mah kaduh sakitu geus dibuil kalau jatuh teungeul lewat mah kurang ajar sia pan diteungeul ku bapa anak kalah ningcat teu keuna cek teh babet ku senal teu keuna deui awas yang balik tuh geus kitu pan kalau ke anak teh geus mere ngancam pan awas yang balik mah balik nya ante balik pan teh angan dia aduh
balik teh ka imah anak atuh da amok tadi teh sore kadawa japret beurang saku aing terus diomongan teh sia teh kapok hirup alungkeun ka sumur ku aing sih ya budak melayat teh ngajageun sup ka imah minum jeung bapana yuk di dapur mikiran budak ada jadi pikiran budak teh bager teulit ancaman teh apa teh Allah ketika dia inung bapak teh saya pikiran anak laras teh kitu Pak entong ngahulang kitu aing anak teh langsung ka Allah kudang dihapekeun Gusti mangga alungkeun ka sumur saku aing teh malu budak ngaleun Kustek keluar aya kalapa asak kalau ngobrol sumur teh gubrageun we gua jebur teh pana gebeg nu pana teh walah saeunna cenah budak teh nyaan ka sumur